Punten Kang Haji damang. Saya namanya Kuring Haji Kohar. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saderek, sadayana, balaya Sunda. Dina kehidupan sapopoe urang tamtu kudu ngalakonan hubungan pergaulan jeung papada anu sok disebut oge hablum minannas. Eta hubungan sesama dina pergaulan. Urang teu bisa henteu kudu bergaul jeung papada. Ada seorang pun manusia yang bisa hidup menyendiri, hidup nyorangan, teu bisa. Aristoteles, seorang filosofis Yunani zaman jadul, menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau John Politikon. Jelema resep bergaul jeung butuh bergaul jeung hidup saling membutuhkan. Nah, kitu banyak. Nah iya, aya oge ternyata tantanganana. Berarti unggal poe teh aya wae anu nantangan ngajak gelut. Lain tantangan di dieu maksudna dina pergaulan jeung sasama jeung papada ieu sok tinemu jeung hal-hal anu urang kudu disikapi dengan tepat, dengan baik, malahan kudu sabar. Panginten pamirsa dulu bagaya Sunda oge pernah ngalaman atanapi sok ngalaman aya dina pergaulan atanapi hirup masyarakat teh aya jelema sok teu pugu-pugu atau ujug-ujug mika geuleuh wae ka urang tah bahasana disebut mika geuleuh kata dasarna nyaeta geuleuh mendapat imbuhan awalan mika. Naon mika teh? Mika teh nyaeta wawadahan tina plastik. Jadi mika geuleuh adalah geuleuh ka wawadahan lain. Mika geuleuh teh hartosna nyieun geuleuh ka urang, padahal asa-asana urang ka manehna teu dirasa asa teu boga salah. Teu rumasa boga salah. I don't know. Lamun teu boga duit rumasa, teu boga beas rumasa, tapi da asana teh eta jelema kos nu geuleuh wae mun ka urang teh. Teu boga masalah, asa teu pernah ngaruwikeun, asa teu pernah ngajarikeun, tapi kos nu geuleuh wae. Kos nu ngewa wae kade salah ngomong ngewa lain sejen. Eta Bang. Malahan lain tukang mika ngewa, bahkan satu kangen mah sok ngagogoreng terus. Pojo emang na urang teh geus goreng digogoreng wae alabatan gehu. Tapi nya kituna teh, kitu mah wanina teh di tukang dagang keur manehna balanja, digogoreng di tukang sayur digogoreng, padahal nu goreng mah pan nini. Ampuran ini dan sepertinya aku teh selalu salah di matanya, padahal matanya saya teh belekan. Konon si satu saya teh ngewa wae kepada aku teh selalu salah di mata manehna. Aku namun kumaha orang dibangsakeun, aku ngetrekan awewe di jalan dicopetkeun, aku ka Indomaret ditutupkeun kasir. Emangna urang rek mau geuleuh we geuleuh ka urang teh tah jamin kitu sok aya. Tah terkadang urang teh ngalaman hal anu teu paduli saha urang ka manehna mereka tetep izin geuleuh sok bangun geuleuh wae. Apa de urang di irung urang aya taian bisa jadi. Nah eta sok aya di lingkungan, bisa di lingkungan urang, di tetangga, bisa di tempat gawe, atau malah zaman ayeuna mah zaman medsos, bisa di medsos. Tah ayeuna kudu kumaha mamang bibi baraya Sundanya harapan jelema nu kos kitu patut make patut. Apa kudu dicangkemos, apa kudu ditengkas, apa kudu dicecepkeun ka tai. Ulah tahan sabar. Tah jelema sejenis eta bisa jadi emang sok aya wae anggapna adanya pembenci itu bagian dari resiko kita hidup bermasyarakat. Jadi selalu ada dan orang kudu nyaho jeung pacaran yang harapanana kitu. Sebab ngaladenan jeung anggap jelema model kitu untungna jeung tiba ngabeakeun waktu jeung ngarusak pikiran urang. Nah kitu. Nah marilah di sini kita berbagi urang ciri nasehatan dina kahadean jeung kasobaran jawab eta. Mang terus kudu kumaha tuh teh gede koe kitu ye ulah sabar Samsudin ulah stres sorangan kos kitu. What's wrong with you, bro? What the hell? You tripping, bro? You tripping? Geus kieu wae mah coba praktekkeun ku mamang dulu baraya Sunda sadayana sikap jeung pamikiran urang anu samodel kieu. Carana nu kahiji nyaeta lamun harapan jelema anu meka newa ka urang
Nu kayak nyata stay cool atau kalem, bodoh amat emang gue pikirin, ulah terbawa emosi jeung ulah sarwanya. Jelema anu watak jeung perbawaan mereka geuleuh jeung sok ngagogoreng ka urang teh mun ditanggapi teh justru malah bikin macet, bikin atoh, bikin ngahaja-hajakeun manehna mun ceuk Mang Adeng teh mah atoh. Jadi tong dilayanan, antepkeun cuekkeun wae, anggap itu tidak terjadi. Dan semuanya akan baik-baik saja. Keun cenah capeun. Biasana lamun dicoekeun mah kahiji urang teh jadi teu rugi waktu jeung rugi pikiran sugan wae manehna jadi eraeun. Terus hindari atau ulah katangkal ngalayanan berdebat atau perebut omong jeung si eta. Tapi mun kapanggih ulah oge can beut. Tapi ulah oge salangan sarenge urang nu belok sawajahna wae urang mah. Toh lain urang salah tapi embe nu salah kunaon urang pirki manehna mundur tah. Da manehna anu nyeun masalah sorangan atalah lamun rek penasaran jeung bisina memang aya ucapan atanapi tindakan urang nu poho ngecewakeun atawa nganyerikeun ka manehnya boleh oge ajak lalaunan kongkong ngobrol sakali-kali diajak ngobrol kurang kalungtik pancing naon kira-kira anu matak manehna jadi sebel jeung geuleuh ka urang. Seriously, what the fuck are you doing? Bisina sok aya nu poho ti urang ka manehna paling teu jika memang faktana aya ucapan atanapi tindakan urang nu poho ngecewakeun atawa nganyerikeun ka manehna paling teu urang bisa memperbaiki hubungan. Nah tapi lamun manehna teu boga alasan atawa alasan teu kaharti atanapi kos nu dijieun-jieun alasanana geus antepkeun eta mah. Antepkeun jangan dihiraukan. Katakan saja aku akan olok bakok mun ngaladenan maneh kitu Mamang Bobi. Tah kitu oge pangintan Mamang Bobi mungkin terkadang teu salilana komentar bahwa tuduhan jelema anu meka ngewa atau pembenci itulah ya pembenci ya jelema benci kitu teu salilana komentar atawa tuduhan pembenci teh salah aya alusna oge urang koreksi diri sugan bisi aya salah ti urang tadina. Bila bisi si pembenci eta lain bermaksud ngahina tapi aya sesuatu emang nu kudu diperbaiki teh awak urang. Naon awak urang teh kutil bisu lain maksudna sikap urang. Ya, biasana kata-katana setajam silet lamun didengekeun panas ngadengena. Tah pokona urang mah ulah saduana tahan nafsu ya lamun diturutkeun mah rasana ingin ngadat ngacak-ngacak WC atau aya ngajamret burukna lamun aya burukna mah mun gundul mah da hese. Tapi tepi wah, woi. Punten Kang Haji damang. Hae Nah tapi saya nanya harapan leuwih alus ucara urang anu tetep tenang antepkeun we dalil-dalil mah manehna ge maot demi kebaikan dan citra diri urang ulah segala dibalas. Mun dibalas malah samingkin-mingkin nambah masalah ke urang. Anu teu aya untungna, tong eta malah bakal ngarusak ka diri urang. Leuwih hade pikiran waktu jeung urang ku hal-hal positif jeung urusan anu dumu. Ulah gampang terprovokasi ku hal negatif. Peribahasa mengatakan anjing menggonggong kapilah terlalu. Ulah anjing menggonggong kapilah ge sarua anu menggonggong menjadi gandeng gitu. Akhirna kapilah menggonggongnya kapilah ge jadi kos anjing gangga gonggong. Jadi cara terbaik membalas tuduhan pembenci itu bukan dengan membuat pernyataan ini dan itu, tapi lewat tindakan. Buktikan we ya kurang, yang diucapkan jeung dituduh pukun kemana tidak betul. Stop it. Get some help. Panyata jeung fitnahan eta teu bener hoak, misalnya orang dituduh jahat, anapi sombong atau anapi naon wae, maka sebaiknya kita bersikap sebaliknya. Malah tunjukkan bahwa aku mah dewasa, tunjukkan tetap orang mah hade tata ade masa kasaha wae. Cukup bersikap apa adanya dan menjadi diri sendiri. Dengan begitu nantinya masyarakat juga bisa menilai ucapan pembenci apakah benar atau salahkah. Namun urangna hade ke masyarakat ke lingkungan ke nyaho saha nu bener saha nu salah saha nu leuwih pantes dipercaya saha nu tukang fitnah atawa tukang adu domba. Nah tapi oge selain ambil sikap seperti itu perlu oge lamun tindakanna geus kamalinan atawa geus kebangetan keterlaluan maka perlu oge tindakan tegas. Aya pare paus sireum ge ari ditincak-tincak peuing mah ngegel ngan geus ngegel eta sireum ditincak ngodak.
Misalnya orang difitnah ngalakukan di pegawaian itu benar, kan kejam eta nyaman bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jeung fitnah eta teh lain tibang sakali, geus disabaran, geus dicinyikeun malah hantam terus fitnah deui ngagogoreng deui. Malah mungkin geus ngaganggu kana kahirupan pribadi urang. Mun diantepkeun teh pajarkeun mah heueuh we cek batur. Tah lamun kos kitu, salah oge lamun urang disabaran terus wajib bertindak untuk mencegah dari hal-hal yang lebih buruk. Kumaha carana mah? Carana bisa oge urang minta bantuan ka batur anu kurang dipercaya jeung bela pikeun ngaluruskeun bahkan memperingatkeun atau ngegerak. Surprise, motherfucker. Bila perlu eta sipeun polci teh supaya ulah kitu wae. Atau bisa oge jeung klarifikasi jeung ditegur urang langsung. Lakukan tindakan yang pas secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Bapak Ibu saderek-saderek Balai Sunda cara anu sanesna menghadapi pembenci nyaeta ku cara jauhan eta jelema tong sagala dideukeutkeun jeung semaksimal mungkin tong aya urusan jeung manehna. Nah tapi ngajauhan teh lain berarti urang menghindar. Lamun kita kasana kamari aya gok teh hareupeun aya manehna ya sang hareupan biasa we ulah nyian kasalahan ti urang karena hidup di antara orang yang membenci kita itu nggak ada manfaatnya. Sebaliknya justru bikin sakit hati dan memelas hidup cuma sekali nikmatilah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mereka yang sayang kita masih banyak kok. Jadi nggak perlu memaksakan diri berhubungan dengan pembenci. Tak gitu Bapak Ibu saderek sadayana Balai Sunda sadayana. Jadi salami orang masih kene hal kitu jelema nu kitu sok aya wae loba nu resep ka urang tapi aya oge nu geuleuh resep nu asahua. Justru eta ujian, waduh geus budak sakola ujian we. Ujian keur urang supaya sabar jeung lebih baik jeung bakal jadi amal soleh, lakukan apa yang seharusnya dilakukan dan jangan melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan. Hidup ini terlalu singkat untuk urusan hal yang tidak berguna dan hidup ini terlalu indah untuk dirusak. Akan lebih bermanfaat kita menghabiskan waktu dengan fokus terhadap diri sendiri, fokus belajar, bekerja, ibadah, menyenangkan keluarga dan hal-hal lain yang berguna. Gitu. Kita nggak boleh stuck di tempat hanya karena omongan orang-orang yang membenci kita. Teruslah melangkah untuk hidup yang lebih baik.